Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa qauluhu bi wujubil ma'rifati. Wa qauluhu ari dawuhan kinazim lapad bi wujubil ma'rifat eta muta'alliqun ngagaduhan ta'aluk bi lam kana lapad i'lam. Fal ba'u maka ariba eta lil mulabasati pikeun makna tumandang. Ae mutalabbisan tegesna anu tumandang biwujubiha kana wajibna itu ma'rifat. Wa qauluhu ari dawuhan kinazim lapad min wajibin eta bayanun jadi bayan lil isrina pikeun lapad isrina. Wa qauluhu ari dawuhan kinazim lapad isrina eta maf'ulun bih jadi maf'ul bih li lam pikeun lapad i'lam. Wa qauluhu ari dawuhan kinazim lapad sifatan tamyizun eta jadi tamyiz mupassirun anu ngajelaskeun lima kana perkara waqa'a anu tumiba alaihi kana itu ma naon isruna lapad isruna wa huwa ari itu sifatan mansubun eta dibaca nasab bi isrina kalawan amil lapad isrina. Tamyiz itu dibaca nasab ku lapad anu diperjelas ku tamyiz. Mumayyaz. Betna nu mana? Kama sapertos keterangan qala nu ngadawuh kana itu mah saha Asy-Syarbini Imam Asy-Syarbini. Yakni ngamaksud kinazim maksad tina eta bet annahu sanyana kalakuan yajibu eta wajib ala kulli mukallafin kasaban-saban jalma baleg gaduh akal bisyar'i kalawan wajib syar'i naon ayyarifa yen tanga ma'rifatkeun ya kullu mukallafin isrina kana 20 naonana sifatan sifatna mupassalatan uninga kana sifat nu 20 teh bari dirinci hiji-hiji ma'atiqadi anna lillahi ta'ala sarta nekadkeun sanyana eta tetep ka Gusti Allah taala naon wajibatin aya pirang-pirang sifat anu wajib wa kamalatin sareng pirang-pirang sifat kasampurnaan la tatanaha anu teu aya batasna eta maujud. Wa haqiqatul ma'rifati ari hakikatna ngaran ma'rifat hiya eta ari itu haqiqatul ma'rifah al jazmu eta kateguhan hati mantap nahate al muafiku anu saluyu lil haqqi kana bebeneran boga kamantepan dina hate teh tina naon lahirna andalilin kaluar tina dalil jadi berdasarkan dalil lain pipilueun. Wa amma taklidu anapun ari taklid eta pahua ari itu taklid eta i'tiqadu madmunin didapatkeun kabeh eta i'tiqadu madmuni qaulil ghairi ngayakinkeun eusi ucapan batur wa pa'lihi sareng pada melanana itu ghair
wa takriruhu sareng netepkeunana itu muqallid min ghairi ma'rifati dalilin kalawan tanpa nganyahokeun dalilna eta disebutna taklid. Jadi nu disebut taklid teh pipilueun ngayakinkeun kana eusi ucapan batur. Tapi pipilueunana teh hasil yakin. Ngan kayakinanana tina naon? Tina ladang pipilueun kana ucapan batur, pipilueun kana pagawean batur, netepkeun si muqallid tanpa nganyahokeun kana dalil. Yakinna mah yakin dina hatena, ngan ketika ditanya dalil mah lapur itu tak muqallid. Ada cek guruna kitu. Tapi lamun diolok di kitu di kieu ge moal mah matak lesot tina naon anu geus katampa ti guruna. Kalemahanana eta unggul teu nyaho dalil. Wa kharaja kaluar bidzalika kalawan itu taklid naon at-talamizatu pirang-pirang murid. Ba'da ayyursida dina sabada yen tanuduhkeun hum kaitu talamizah saha al asyahu pirang-pirang guru nuduhkeun lil adillati kana pirang-pirang dalilna pahum arifuna la muqalliduna tah eta pangna kudu ngaji teh euy. Da ceuk guru na kitu bari ceuk guru teh memang ngalaman kungsi ngaji. Lain ceuk guru tapi ngaji henteu. Ada orang mah geus kitu ceuk guruna waktu baheula keur ngaji najan kitab tijan teu bisa maca. Beh luhurna kitab Kifayatul Awam teu kaharti ngan ari penerangan guru mah nepi ka kiwari ge nancep dina hate teh. Ditanya dalil mah moal bisa. Ngan ceuk guru katarima ti guru piwuruk guru teh kitu. Tah eta mah nisbat guru ka murid. Ku guru dituduh-tuduh dalilna kieu perjalanan dalil akli sifat wujud kidam baqo mukhalafah parat ijmali tafsilina kahartieun ngan ketika ditanya mah lapur ngan ngarti hasil yakin pahum arifun pahum maka ari itu talamizah arifuna eta anu ma'rifat la muqalliduna lain muqallid. Ari kitu mah ladang dedengean hungkul. Apal sifat nu wajib di Allah apal ti mana eta pedah santri sok mineng pupujian sore memeh adan. Nganazomkeun wujud kidam baqo katalar. Tapi ngaji mah teu kungsi. Itu mah apal cangkem hungkul. Hukum taklid dina urusan iman mukmin lain ari nu taklid. Waktu lepade ikhtilafkeun saha fi man dina masalah jalma qallada anu taklid man fi ilmil aqaidi dina ilmu aqaid. Diikhtilafkeun ala sitati aqwalin kana genep pirang-pirang kaul. Aya 6 pendapat ulama. Al awwalu ari anu kahijina eta al iktifa ngalap cukup bitaklidi kalawan taklid ma'al isyani sarta dosa. Taklid teh dosa in kana lamun aya pihi eta tetep di itu man qallada erek muqallid heug sabab silah jeung mausul pikuatil mustaq man qallada teh aya al muqallid. Taklid teh dosa lamun si muqallidna bukti naon ahliyatun nazari mampu kana berpikir. Dibere kemampuan yang mikir. Tapi henteu daek mikir, teu daek ngaji. Wa illa lamun henteu kana pihi ahliyatun nazar pala isyana maka henteu dosa. Lain teu ngaji. Tuduh-tuduh kumaha cara
istidlalna nyuprih dalilna heuda angere butak ku pangeran teu dibere keterbukaan dina ngarti. Hadza ari ieu al awal huwa tegasna ya za alladzi eta pendapat i'tamada nu ngarekan mu'tamad hu kana itu alladzi saha al ulama para ulama. Qala ngadawu saha al Gomrawi Imam Gomrawi saha Iwadul Gomrawi Iwad al Gomrawi. Kana 8 In rumta lamun ngamaksud anjeun ilmal asli kana ilmu tauhid kun maka kudu jadi anjeun eta mujtahidan jadi mujtahid walatu qalid ulah taklid anjeun pal khilafu karena ari beda pendapat eta qad bada nyata pertela ya khilaf. Lamun rek ngaji tauhid ulah kagok kudu jadi mujtahid. Artina ulah cukup ku taklid sabab taklid diikhtilafkeun ku ulama dina urusan keabsahan keimananana. Wal qaulatus sahihatu ari pendapat anu sahih asyahirah anu masyhur eta isyanuhu dosana itu taklid. In kana lamun bukti itu muqallid za basirah eta anu ngagaduhan pemikiran mampu berpikir. Qauluhu ari dauhan Syekh Iwad al Gomrawi lapan in rumta maknana ayat tolam tak tegesna lamun nyuprih anjeun pababuhu maka ari babna itu rumta eta kola bab 8 kola asupan domir mutaharik marfu kola jadi kumaha macana kulta sarua. Wa qauluhu ari dauhan Syekh Iwad al Gomrawi lapad za basiratin maknana aya sahiba ilmin tegesna jalmi anu ngagaduhan ilmu kapinteran. Wa yujma'u sareng sok dijamakeun itu basirah ala basair kana lapad basaira bi khilafil basari kalawan beda lapad basor alladzi wa anu ari itu basor eta ar-ru'yatu bimakna ningali aya basiroh berpikir basiroh mah ari basor mah ningali jamakna oge lain basoir basor mah naon absor payud mau maka dijamakeun ya basor ala absorin kana lapad absorin ainul basiroh paningali ati hartina berpikir hate mikirna lamun basor mah neuleuh unggul teu dipikirna neuleuh unggul molohok teh eta basor disebut ditanya ngarti teu ngahulang basor asani ari pendapat anu kadua eta adamul iktifai teu cukup itu taklid payakunu maka aya saha al muqallidu jalma anu taklid kafiron eta kafir ekstrim pendapat kedua teu cukup taklid jadi keimanan muqallid belum dianggap cukup oleh karena itu maka muqallid dihukumi sebagai seorang kafir. Wa alaihi eta tetep kana ieu asani as-Sanusi Imam Ari Imam Sanusi tai teh diantawisna pendapat Imam Sanusi. Qala ngadawu saha Abdurrahman Al-Munili Abdurrahman Al-Munili kana lapad
Wa hadzal qaulu ari ieu kaul kadua mabniun eta didasarkeun alaman itaklidi kana ngalarang taklid. Kaul Imam Sanusi teh berdasarkan larangan adanya taklid. Naon margina wa innal ma'rifata karena sanyana ma'rifat syartun eta jadi syarat fi sihhatil imani dina sahna iman. Ketika ma'rifatna teu hasil teu sah imanna. Kumaha tuh? Mana ieu nu kuat? Wal haqqu ari qaul haq nu kiat eta khilafuhu sulayana itu asani. Jadi cukup nu tadi teh ngan ditafsir. Bisa taklid teh dosa, bisa henteu, tergantung kumaha kondisi seseorang. Asalisu ari anu katiluna eta al iktifa'u ngalap cukup bihi kalawan itu taklid ma'al isyani sarta dosa mutlakon kalawan mutlak numutkeun kaul katilu jalma anu taklid cukup wae sah disebut mukmin ngan kacek berdosa mutlak dosa nanti ae sawaun tegesna eta sami kana ariyan ta'aya fihi eta tetep di itu muqallid naon ahliyatun ahli lin nazari kana berpikir amla atawa henteu rek ahli kana berpikir rek henteu dosa we qala ngadau sa al-Munili Imam al-Munili wahwa ari kaul asalis mardudun eta ditolak. Mung dawahan Imam Munili eta kaul salis ditolak dibantah. Tidak bisa diterima pernyataanana. Nah dan ularas mah tadi ditafsir. Sumaqala teras ngadauhi itu al-Munili aidon deui kana 8. Wa mahallul khilafi ari tempatna khilafiyah innama huwa eta pastina ari itu mahallul khilaf eta pil muqallidi aya di jalma anu taklid allazi yadahu anu eta tetep disandingeunana itu muqallid tumakninatu nafsin ari aya kateguhan hate. Saur Imam Munili muqallid dihilafiyahkeun ceuk sakaol sah imana ceuk sakaol henteu ketika di pribadina jalmi nu taklid nyampak keteguhan hati surohna hatena teguh bian kana kalawan yen ta aya kalakuan eta bihaitsu law raja'a kalawan sakirana lamun narik deui saha muqalladuhu jalmi anu ditaklidanana ku itu muqallid lam yarji maka moal narik itu muqallid wa illa lamun henteu lam yarji kapiron eta kafir itu muqallid ittifaqon kalawan mufakat ulama. Ya aya hiji jalma kana masalah aqaidna teh taklid nuturkeun ucapan batur nuturkeun ucapan Zaid peda si Zaid nyebutkeun bahwa Allah kasifatan ku sifat nu wajib nu 20 mustahil kasifatan ku lalawananana anu 20 Allah kasifatan ku sifat anu wenang hiji jeung anu secara ijma'na Allah ngagaduhan sifat kasampurnaan nu teu aya tungtungna ceuk Zaid teh tuluy jalmi nu ngupingkeun kana ucapan Zaid nyekel pageuh kana eta ucapan lamun dikira-kirakeun si Zaid salaku nu ditaklidanana narik deui kana ucapanana si muqallid mah keukeuh we rek nyekel pageuh kana ucapan si Zaid nu ti heula sekalipun si Zaid mah narik deui kana
ucapanana ta eta mah dikhilafiahkeun. Tapi lamun si muqallid narik kana ucapanana si Zaid pedah si Zaid geus narik deui ucapanana ceuk si Zaid henteu kitu si muqallid oge robah nuturkeun anu ditaklidanana eta mah ittifaq di hukuman kafirna. Ar-rabi'u anna man qalladal Qur'an was sunnah al-qat'iyah sahha imanuhu. Sah karunya budak awe tinggalin baca heula logatna sareng.